Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra kaum dangu tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadogeng deui nya mitra. Naraskeun hancagarapan Mang nu katuna waktos dinten kamari. Carios kalayan judul Pasukan Siluman Haji Prawatasari. Upami teu lepat hancagarapan dongeng Mang nu katuna waktos dinten kamari parantos dugi ka Amang ulah sombong. Nah dikira Nyai oge teu wani bajuang. Hirup Nyai mah geus top badak top maung, geus teu mikiran nyawa. Ceuk Nyi Rodiah tataga. Tah upami teu lepatna parantos dugi ka dinya. Kumaha telasna? Mangga urang sami-sami lajengkeun deui mitra. Sok kabarayun sadayana. Mitra kaum dangu sanaya ngarasa yen sabenerna mah hayang misahkeun Nyi Rodiah jeung dirina teh kacida banggana. Sanaya nyaho pisan yen sabenerna mah Nyi Rodiah teh mika cinta dirina. Lain kacinta ti adik kalanceuk atawa ti anak ka bapa, tapi ti hiji awewe rumaja kalalaki dewasa. Nah, atuh nasib aing teh make di parengkeun kieu. Puguh-puguh bogoh ka indungna tapi ari nyendek-nyendek bet anakna. Ceuk hate sanaya. Teuing alatan hatena keur pabaliut, teuing cape jeung lapar anu liwat saking. Pamustunganana dina peuting eta teh awak sanaya ngabrig-brig paranas tiris, onggoh tiris tapi kesang badag kesang lemut mani ngorolok maseuhan awakna. Heug sare teh deui di mana dugna ukur ditilaman ku jujukutan garing anu ngahaja dikumpulkeun ku Nyi Rodiah. Teu angel teu simut padahal peuting eta ibun mani kanel ngayangkang di sabuleun tempat. Sanaya sarena guling gasahan. Malik ka kenca, malik ka katuhu. Gedebug ka kenca, gedebug ka katuhu. Sakapeung-kapeungeun mah malah kadenge hahargungan. Matak hariwang anu ngabandungan. Atuh kusabab hariwangin. Nyi Rodiah anu biasa sok sare misah rada anggang oge harita mah ngadeuketan. Karunya si Amang tiriseun. Ceuk hate Nyi Rodiah bari ngised goledag bae gigireun sanaya. Awak sanaya teh ngaringkuk bari nukangan. Kituna teh bari kabireungeuh ngahod-hod siga anu kabulusan. Ngarasa karunya ka sanaya Nyi Rodiah beuki ngised sarena. Geus kitu manehna oge nongongan sanaya. Ngan tongongna diadekeun kana tongong sanaya. Maksudna mah sangkan awak sanaya teh ulah katirisan teuing. Tapi kusabab awak sanaya anger bae ngahod-hod bari huntunan roktok, hate Nyi Rodiah teh beuki teu tegaeun bae. Atuh pamustunganana mah manehna teh malik nyang hareup ka sanaya. Geus kitu kalawan teu asa-asa, tonggong sanaya ditangkep ti tukang, dikeukepan pageuh salila-lila. Dikeukepan sageung ngan teuing kunaon. Sabot ngeukepan tonggong sanaya teh cipanon Nyi Rodiah ngadadak merebei maseuhan pipina. Karasana teh meuni nalangsa ka bina-bina.
nalangsa dumeh naon manehna oge anger teu ngarti. Bisa jadi nalangsa teh dumeh ngarasa yen hirupna kiwari teh geus cuklek leuweung cuklek lamping jauh kasintung kalapa. Atawa bisa jadi deui nalangsana teh dumeh salila ieu keur halab-hab ku kaasih tapi eueuh pisan anu haat ka dirina. Tangtu bae harapan Nyi Rodiah lain sakadar dideuketan ku lalaki anu ukur hayang nyacapkeun birahi bari ngarempak kahormatan. Anu dipih kahayang ku manehna mah nyaeta hiji lalaki anu gede tanggung jawab, daek korban, heman jeung hormat ka awewe. Salila ieu lalaki anu minuhan sagala pasaratan kitu teh ukur sanaya. Bareto mamangsa indungna aya keneh di kieuna, Nyi Rodiah teh sasat satuju pisan. Mun indungna dipihukum ku sanaya teh manehna oge ngarasa agul mun kaparengkeun boga bapa tere sanaya teh sabab geus katemong kabelana, geus katemong kanyaana. Ayeuna saenggeus indungna eueuh di kieuna, hormat jeung ajrih ka sanaya teh tetep aya, malah beuki ngagedur. Sabab sakitu indungna geus eueuh oge ari kabela sanaya ka manehna mah henteu laas. Henteu laas. Neng Intan. Pohara ya. Bisa ku alatan rasa hormat jeung ajri ditambah ku butuh lalaki anu nang tayungan hirupna. Nyi Rodiah teh kacida miharepna ka sanaya, lain miharep sanaya sakadar jadi lanceuk atawa jadi bapa, tapi hayang leuwih ti kitu. Nyi Rodiah mika hayang malar sanaya ulah kagok dina nang tayungan manehna. Nyi Rodiah mah miharep manehna teh dipihukum ku sanaya, lain bae dumeh manehna anu butuh, tapi oge manehna teh ngarasana langsa ningali sanaya anu geus leungiteun buah hatena, nyatana Nyi Sunia indungna. Kunalangsa ningali sanaya leungiteun ka cintana, Nyi Rodiah ridho jadi gaganti indungna. Aing ridho dipihukum ku Amang, tapi naha atuh Amang teh anu asih dipulang sengit. Kunaon kahadean aing henteu ditarimakeun ku manehna. Amang, Nyai teh deudeuh ka Amang. Nyai teh nyaah ka Amang. Jeung mika cinta ka Amang. Amang, nah Amang teh daek ngarti bae kana eusi hate Nyai. Ceuk hate Nyi Rodiah jumerit. Bari Cipanon terus juuh ngaseuhan pipina. Tangkeupan Nyi Rodiah beuki pageuh bae nanangkeup tongong sanaya. Kurang sugema ukur kitu, Nyi Rodiah cengkat. Geus kitu pindah ka peuntaseun awak sanaya. Atuh ayeuna mah duanana jadi papahareup. Saenggeus papahareup, kalawan teu asa-asa, Nyi Rodiah teh ngeukepan awak sanaya deui. Malah ayeuna mah lain ukur ngeukepan wungkul, tapi bari jeung leuwih ti eta manehna kolu ngagalentoran sanaya. Sanaya mah anger guling gasahan. Dina keur kitu teh make satengah ngimpi sagala rupa. Dina itunganana mah manehna teh keur oleg panganten jeung Nyi Sunia. Puguh we atuh birahi sanaya teh ngagolak. Saumur-umur manehna tacan reurejeungan jeung awewe. Adi dina impian teh make digalentoran ku Nyi Sunia. Wanoja anu tiba heula teu waleh jadi implengan, henteu waleh dipika meumeut. Nu matak basa harita parang tepung dina impian, sanaya teh sasat nyacapkeun ka sonona mani beak karep.
kawas kuda lepas di gedogan nepikeun ka udar atawa poho kana temah wadi. Eling-eling sote saenggeus kadenge Nyi Rodia ngajerit tari. Sanaya oge langsung ngorejat, malah mah kasadaranana ngadadak datang deui. Sanaya kacida reuasna, sabab cikene masih kene karasa keur gulei jeung Nyi Rodia. Ari pangna Nyi Rodia ngajerit, ku sabab ti luhur tatangkalan kabireungeuh aya awak jalma ngalayang. Eta jalma teh kaciri awewe sabab awakna lengik, buukna ngarumai panjang, sertongong, bajuna bae bodas gagaya bagan. Sanajan kakarsa tengah sadar, tapi sanaya nyaho pisan. Yen anu turun ngagaya bag tinadahan kai teh teteh Nyi Sunia. Gerakan angin karasa mani tiisnya cep, tiisna ngaleuwihan es. Sanaya sadar eta teh serangan tenggelan anu ngagunakeun tanaga batin. Manehna geus ngasaan tenggelan Nyi Sunia, eta tenggelan teh kungsi norobos asup kana hariguna, nepikeun kakarasa eungap jeung tiris ngahod-hod. Basa ditonyok dadana, harita sanaya nepikeun ka kaluaran getih lalamaran semu hiding. Ayeuna oge Nyi Sunia teh geus nyerang ku tanaga batin anu matak cilaka teh. Hate sanaya reuas kacida, lain reuas yen cilaka ku eta tenggelan. Reuas teh ku sabab ku Nyi Sunia sasat kapargo pisan, aya gawe sanaya anu teu uni jeung teu adeuh. Piraku teu rek disebut kitu, sabab sanaya ngarasa paripolah manehna jeung Nyi Rodia teh geus katohyan pisan ku Nyi Sunia. Basa eta serangan datang, bari nimulkeun sora anu ngaguruh jeung angin lelimungan, sanaya geuwat ngajumpalik ka tukang. Hiu, tus, tus, tus. Tanah urut ditinggalkeun ku sanaya jewol siga tapak di kali. Dangdaunan anu aya dina dahan-dahan kai mah langsung marugulan. Sanaya can bisa ngarenghap, sabab basa tenggelan anu kahiji gagal, Nyi Sunia teh geus narajang deui ku tenggelan anu kadua. Hiu, dus, 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 gajleng, dok, bubrag. Sanaya ajeleng-ajelengan kaditu kadieu, saban Nyi Sunia neungeul saban aya dahan kai anu rungkad. Basa sanaya gugurinjalan, jeung babaricetan nyingcet tina serangan Nyi Sunia, Nyi Rodia kadenge gogorowokan jeung jejeritan. Ambu Suni, ambu Suni. Cenah, atoh aya sieun aya, atohna dumeh kanyahoan yen eta teh indungna. Rek disebut geus maot, tek disebut acan teu jadi soal. Nganu eces, Nyi Sunia indungna teh geuning mani kabireungeuh aya di hareupeun manehna. Tapi reuasna oge henteu kapalang, reuas ku hiji kudua. Nyi Rodia ngarasa reuas ku tindak tanduk indungna anu sakitu gagasna. Mitra kaum dangu, Indungna teh horeng, boga pangabisa anu sakitu hebatna. Tapi galak jeung kejem, cikeneh neungeul ka sanaya oge siga-siga rek maehan. Ari karuas anu kadua, dumeh manehna ngarasa geus katohyan ku indungna. Muhammad amu Suni teh amekeun pisan dumeh aing orang panganten jeung amang kitu. Ceuk hate
Nyi Rodia. Sanges hatena nyarita kitu. Ngan rei bae kulit beungeutna karasa panas. Meureun mun kabireungeuh ku batur mah bakal katara beungeutna euceuy bakating ku era jeung wiwirang. Nyi Rodia ngarasa boa-boa inungna teh timuruan. Dumeh manehna jeung si Amang keur gulei oleng panganten. Nyaho kitu kaamek inungna teh henteu bisa katahan deui. Nyi Rodia ngarasa reuwas sabab sabot manehna mikir kitu gerakan indungna ngagilek. Tina anu tadina rek narajang ka sanaya digilekeun jadi rek ngakalakeun manehna. Ningali aya gerakan anu sakitu gancangna dibarung ku angin gede lilimungan, Nyi Rodia mah geus miheulaan ngajerit sabab geus teu nyaho kudu kumaha deui. Hiu tias. Awak Nyi Rodia salamet. Sabab sanaya kaburu ngajleng bari nada serangan Nyi Sunia. Ngan balukarna Pasunoyo, balukarna ye Pasunoyo. Alah, atur nuhun ka Pak Suyono ye. Ngan balukarna mitra kaum dangu sadaya, teungeulan Nyi Sunia teh nanggal pisan kana dadana. Basa kakeunaan teungeulan, awak sanaya mani ngajol ka tukang. Geus kitu tonggongna neungar kana dahan kai. Dahan kai ngadadak runtuh ngan awak sanaya oge ngolosod ripuheun. Tina sungutna ngagolok-gok getih mani lalamaran semu hideung. Sabot sanaya keur ngolosod gitu. Nyi Sunia mah geus nyieun jurus deui. Sapasang leungeunna sababaraha kali nyieun gerakan. Geus kitu awakna doyong ka tukang. Rek ngawahan ngasongkeun teungeulan. Sanaya ngarasa yen Nyi Sunia teh maksudna rek maehan manehna. Palaboa rek sakalian maehan anakna. Atuh ku sabab kitu manehna oge kapaksa rek ngaladenan Nyi Sunia. Sanaya apal pisan kana pangabisa Sunia. Nyi Sunia teh geus nampa elmu ti Ki Jurangrong. Ku sabab sapopoena ukur idek liher di tempat anu tiis jeung poek. Elmu Ki Jurangrong teh ukur ngagugulukeun elmu-elmu anu ngagunakeun hawa tiis. Pikeun ngimbanganana eta elmu teh kudu dilawan ku elmu anu ngagugulukeun hawa panas. Tamahna ti eta kapan ari Ki Jurangrong mah deui henteu kuat nahan panas jeung cahaya. Alhasil Nyi Sunia oge kakuatanana moal beda ti eta. Nu matak basa aya serangan teungeulan hawa tiis. Sanaya oge sagemlengna ngaluarkeun teungeulan anu ngagunakeun hawa panas. Lain ukur satengahna atawa 3/4. Malah masa gemlengna kakuatan anu aya dina diri manehna teh ditamplokeun jang nada serangan Nyi Sunia. Hiu tius 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 jorojos. Nyi Sunia ngajerit sora nangalang laung kawas sora sato aul. Nu matak ngajerit kitu teh ku sabab tina dua teungeulan anu diadu ting buricak seuneu. Awak Nyi Sunia ngajol ka tukang jujumpalikan sababaraha kali. Sabot Nyi Sunia gugulingan aya dahan kai anu kahuru ku seuneu anu ngaburicak. Atuh keur bae dileuweung teh kahuruan. Ningali seuneu ngabebela. Nyi Sunia teh henteu kuateun. Manehna jejeritan ngalang laung. Geus kitu gogorentelan ka ditu ka dieu. Sanggeus rada jauh ngan gaya bag bae ngagaya bag. Lumpat ngajauhan bari gagaya bagan.
Ku Nyi Rodia mah katingalina teh siga ngapung gagayabagan. Ambu, ambu, ambu. Nyi Rodia gegeroan ka inungna. Saenggeus nyaho inungna teu nolih-nolih ngan kulahek bae Nyi Rodia ngulahek manehna kapiuhan. Ingat-ingat deui teh saenggeus kaayaan caang. Manehna cengkat bari rurat reret kaditu kadieu. Ku manehna kabireungeus sanaya keur cinekul di sisi kai bari hulang jentul. Beungeut sanaya katara sepak lir anu geus eueuh getihan. Awakna katingali lungse jeung sesa-sesa getih masih keneh katemong dina hariguna. Bari jeung hate ngarasana langsa, Nyi Rodia nyampeurkeun sanaya lalaunan. Amang, Nyi Rodia nyekelan leungeun sanaya anu masih keneh hulang jentul. amang, hampura Nyai, amang. Cek Nyi Rodia bari sumegruk ceurik. Ari geus nyaho ceurik mah red sanaya teh neuteup ka Nyi Rodia. Nyai, amang anu kudu dihambura mah. Amang teh lalaki jahat, lalaki bangkawara, lalaki anu teu boga rasa kasopanan. Ceuk sanaya. Sanaya rek cacarita deui. Tapi bibirna kaburu dibekem lalaunan ku ramo-ramo Nyi Rodia. Meges amang, ulah sacarita kitu. Eta kabeh teh sabenerna Nyai anu salah. Amang anu salah mah Nyai. Amang dosa. Amang dosa. Omong sanaya bari gigideg jeung peureupna ti paparekat. Dosa teh dosa naon, amang? Amang dosa. Geus nya campah Nyai. Nyai, kapan salila ieu amang teh teu waleh bela ka Nyai. Saban aya anu nya campah Nyai, ku amang bakal dilawan, bakal dikakalakeun. Eta teh ku sabab amang teu suka ningali lalaki sok nya campah kahormatan awewe. Tapi naon anu amang teresep ngadeun hayo dipilambah ku amang sorangan. Nah ieu diri teh mana jahat-jahat teuing. Ceuk sanaya bari ngajengutan buukna. Ah henteu amang mah, teu jahat. Salila ieu Nyai teu ngarasa disacampah. Malah mah amang teh salawasna ngagenahkeun kana hate. Atuh soal kejadian peuting tadi, henteu jadi masalah da hate Nyai oge ridho sukalila. Temal Nyi Rodia deui. Tapi amang teh era ku inung Nyai, era Nyai. Ceuk sanaya ngahruk. Basa sanaya nyarita kitu. Hate Nyi Rodia asa diingetan. Amang, nah ari amusoni teh nya geus maot kitu. Mitra kaum dangu ditanya sarupa kitu. Sanaya ukur ngeluk tungkul. Ieu teh pananya anu bangga pisan pikeun dijawab. Dinyakeun kumaha tapi dibantah oge kumaha. Tapi mustahil aing ngabohong salalawas. Kejadian peuting tadi kukumaha bae oge bakal ngabukakeun hate Rodia. Yen indungna teh sabenerna mah masih keneh aya di kieueuna. Ceuk hate sanaya. Nyai, dengekeun geura. Ceuk sanaya bari ngaleng kana tongong Nyi Rodia. Aya naon amang? Amang teh sabenerna mah loba nyamunikeun kajadian anu sabenerna. Di antara meureun amang teh teu balaka. Yen amusuni teh sabenerna mah aya keneh di kieuna. Ceuk Nyi Rodia langsung miheulaan. Sanaya ngareret kagigir. Netep Nyi Rodia salila-lila. Geus kitu sirahna ungeuk nganyakeun. Nah amang teh geus nyaho ti angalna yen ambu suni aya keneh di kieuna. Cek Nyi Rodia deui. Pikeun kadua kalina sanaya oge ungeuk. Nah atuh teu balaka tiba sa amang balik ka Bantar Jati Girang. Mitra samemeh ngajawab, sanaya mah ngarenghap heula mani bangun anu eungap. Nyai ni tenan henteu paripolah
Inung Nyai Peuting tadi. Pugutnya hate Nyai teh meni asa reuas. Bulu punuk oge ngaradak ngarsa muringkak. Amang, nah geuning amusuni teh bet jadi kitu. Ceuk Nyi Rodia bari nyekalan punukna da karasa muriding deui. Nyaeta dumeh kitu. Nu matak amang teu luas balaka oge Nyai. Temal sanaya bari terus ngahulang deui. Tapi pada ayeuna mah Nyaina oge geus nyaho. Sanajan baka karasa nyeri kana hate. Mun mah amang sanggup ngamejar beaskeun. Naon pangna amusuni jadi kitu peta. Hate Nyai teh tang teu bakal longsong. Ceuk Nyi Rodia. Mitra kaum dangu mimiti nama sanaya teh asa-asa can luas bebeja tapi da bohongan geus kapalang kanyahoan atuh akhirna mah sanaya teh medar kanyahona. Inung Nyai teh geus jadi manusia setengah siluman. Baru kitu amang. Nah pedah naon jeung kumaha mimpitina eta teh. Omong Nyi Rodia molohok mata si meuteun. Atuh derek-dek bae sanaya medar kanyahona perkara nasib Nyi Sunia. Bisa jadi kapangaruhan ke jiwa Ki Jurangrong. Ki Jurangrong teh manusia setengah siluman. Eusi jiwa ngayangkang aya di tengah. Sakapeung jiwa kamanusaanana nyampak tapi sakapeung pangaruh anu nyangkaruk dina dirina teh nyaeta lelembut jalma baheula. Antara jiwana salaku manusia jeung pangaruh jalan pikiran lelembut anu nyurup dina dirina teh pabedel-bedel. Tah kana jiwa indung Nyai oge kitu. Nyaeta aya lelembut jalma baheula anu teu waleh nyangkaruk. Ceuk sanaya ngadenge eta caritaan. Nyi Rodia ngaharuk sedih. Kunaon atuhnya? Arwah marakayangan tebet nyarumah kana raga amusuni. Loba ari sabab-sabab nama. Ngan di antarana bangsa lalemut mah sok hayang ngagunakeun raga manusia anu keur kosong. Mata geuning cekolot mah ulah sok getol ngalamun cenah. Lamun loba ngalamun jiwa teh kosong. Babari pisan dipake ngancikna bangsa lalemut. Meureun mana kitu oge amusuni teh loba ngalamun. Karunya nya amangnya. Amusuni teh ngan sangsara jeung sangsara bae hirupna teh. Ceuk Nyi Rodia ngaheru. Da si sanaya anu jahat nama amang. Cacak mun bapa Nyai teh dipateni ku eta mangkeluk mah. Meureun hirupna amusuni teh ayem tentrem. Teu keuna ku pangrobeda hirup. Omong Nyi Rodia matak mawana langsa kana hate sanaya. Amang, di hiji waktu mah amang teh kudu neangan si sanaya. Pangbaleskeun ka nyeri amusuni teh. Nyai oge milu balangsak. Sakieu kagedean teh Nyai mah teu nyaho dirupa bapa. Cacak mun eueuh amang. Meureun pisa kumaha teuing nasib Nyai. Ceuk Nyi Rodia deui. Sanaya mah mani asa digerihan hatena teh. Mun si Rodia nyahoeun yen anu kumanehna dipikaceuceup teh sanyana mah aya di hareupeunana. Kumaha kira-kiraana? Ceuk hate sanaya. Amang, tapi nahanya meni rada aneh. Aneh kumaha kitu Nyai? Amusuni nahanya meni siga anu cecep pisan ka amang teh. Padahal mencek amang dina hiji waktu jiwa kamanusiaan amu teh datang-datangan. Meureun kudu nama amusuni teh bakal apaleun ka amang. Tapi ieu mani siga anu ngewanya. Ceuk Nyi Rodia ngahuleng. Sanaya mah teu wani milu nyarita. Nu mata kitu teh manehna mah ngarasa yen Nyi Sunia teh bener geus ceuceub ka manehna. Kumaha teu rek kitu da apan Nyi Sunia mah geus nyahoeun yen dirina teh lain si amang tapi sanaya. Ari sanaya teh apa dianggapna ku Nyi Sunia mah musuh gerot anu geus ngaruksak hirupna. Keur mangsa jiwana eling, Nyi Sunia bakal ceuceub ka sanaya. Sabab sanaya teh dianggapna jalma jahat nu geus maehan salakina. Terus lamun jiwa sanaya keur kalini ku bangsa lalemut
angere bakal ceceb ka manehna. Sabab Nyi Sunia anu setengah siluman teh geus leungiteun Ki Jurangrong. Ari Ki Jurangrong kapan tiwasna teh ku sanaya dihareupeun Nyi Sunia pisan. Nu mata keur sanaya mah eueuh piliheun. Nyi Sunia keur eling tang teu ceceb ka manehna. Terus lamun keur kali nih ku bangsa lalemut nyaanger we eta lalemut teh hayang males pati. Ripuh hirup aing teh yeuh. Ukur disangarepan ku ancaman-ancaman anu hayang males pati ka aing sageung. Ripuh euy. Ceuk hatena. Sanaya mapai-mapai lamunan. Teu salah. Beuki dieu teh ngadon beuki loba jalma nu hayang males pati ka manehna. Geus puguh Nyi Sunia, tapi nu sajian oge jadi pipilueun ceceb jeung hayang males pati. Siaksa anakna tua kampung Bantar Jatigirang kapan sakitu cecebna. Sabab ceuk manehna mah aing teh geus maehan indung bapana. Terus ceuk aneh pisan Sumaji oge bakal nganggap musuh gerot ka aing. Sabab manehna nyangka Nyi Tarsih pamajikanana geus digadabah jeung dipateni ku aing. Nah, nasib aing jadi kieu, Kevin. Ceuk hate sanaya lumeungis. Jiwa inung Nyai teh kasarumahan ku lalamut anu keur teu geunah dina mangsa hirupna. Memata ka indung Nyai oge ngaranjingna teh kitu. Kapan kaceceb indung Nyai teh kasasaha kaasup ka Nyai sorangan. Omong sanaya rada dijieun-jieun. Sanaya nyarita kitu teh rada dijieun-jieun sabab ari dina jero pikirna mah lain kitu. Padahal anu nyana mah Nyi Sunia ngewa ka aing teu dumeh nyaho sa aing sabenerna. Terus mun mah ayeuna jadi ngewa ka Nyi Rodia dabongan meureun kalah kabogoh ka aing. Sunia karunya temen nasib anjeun teh Sunia. Ceuk hate sanaya. Amang, khawatir temennya nasib ambu Sunia. Nah, amang teu kungsi boga tarekah, malar jiwa ambu diwalagrikeun deui. Ceuk Nyi Rodia. Ngadenge omongan Nyi Rodia sanaya ngagebeg. Nya naha atuh salila ieu. Manen henteu mikir kawas kitu. Ningali Nyi Sunia lobah teh ukur dipapag ku kabingung jeung bingung wungkul. Tapi saeutik oge teu hayang narekahan malar Nyi Sunia balik deui ka bihara-bihari. Naha make embung nyageurkeun Nyi Sunia. Naha? Walebah dieu moal hajang acun. Sanaya teh jadi ngarasa era. Bisa jadi manehna henteu kungsi boga pikiran hayang nyageurkeun jiwa Nyi Sunia teh ku sabab geus kapalang ku kaayaan. Aing teh sigana mameureun embung nyanghareupan kanyataan. Kanyataan anu nemeraki wari. Nyi Sunia teh geus apal ka aing. Mun manehna cager terus nuding na ka aing jalma jahat anu ngaran sanaya teh aing geus teu bisa nyingcep. Mun dina kaayaan eling Nyi Sunia nuding kitu meureun hirup aing teh bakal beuki ruksak. Sabab bakal loba jalma anu ngamusuhan aing. Salah sahiji di antarana anu bakal ngamusuhan aing teh meureun Nyi Rodia. Padahal aku kejadian penting tadi, di mana aing geus katalanjuran nyacampah kahormatan manehna. Meureun aing teh ulah jauh jeung manehna. Aing kudu boga tanggung jawab. Aing kudu mihukum Rodia. Tapi kumaha prakna saupama dina hiji waktu Rodia nyahoun yan aing teh sanaya teh meureun. Ieu sababna aing mah henteu kungsi boga pikiran hayang nyageurkeun jiwa Nyi Sunia. Ceuk hate sanaya noroweco sorangan. Mitra kaum dangu menang 3 poe sanaya teh gering.
Kermah gering ti tatadina. Katambah-tambah ku panarajang nyisunia atuh beki parna. Ngan ku sabab tulaten na Nyi Rodia jero 3 poe oge sanaya teh geus jagjag deui. Nyi Rodia maka teh mung bungaheun pisan ningali sanaya jagjag teh. Anget basa sanaya ngajak latihan deui mah beuki tambah-tambah bae kabungahna teh. Nyaan kitu amang teh geus sehat pisan amang. Cek Nyi Rodia samemeh prak latihan. Ya sakit sehat we lah. Sanajan masih kene karasa aya nu nyeri oge. Temal sanaya bari satengah ngararasakeun. Dina palabahari guna mah memang masih kene karasa aya anu ngaganyel. Tenggeula Nyi Sunia teh memang hebat pisan. Napi ka eusi dada sanaya teh rada kaganggu. Atuh ari acan sehat pisan mentong maksakeun amang. Cek Nyi Rodia jadi rada hariwangeun. Mun diringkukeun bae bakal lila kacager, Nyai. Namatak mending loba ojah. Ngalatih Nyai leuwih mangpaat batan ngaringkuk wae mah. Cek sanaya. Nyi Rodia dititah cengkat, geus kitu dititah nangtung di tempat anu negrak. Amang, nah perlu pisan kitu ilmu panemu jampe pamake teh. Cek Nyi Rodia samemeh prak latihan. Ditanya sarupa kitu samemeh ngajawab deh sanaya mah make ngarenghap heula. Adi kudu nama teu perlu. Sabab ilmu salamet mah lain aya dina pangabisa tapi dina paripola. Mun urang teu ngarahutan batur, moal dirahutan batur. Mun urang teu nyiwit batur, moal diciwit batur. Kitu kudu nama. Tapi dina yang harupan zaman anu tepuguh kawas kewari. Loba jalma neangan kauntungan ku jalan ngakalakeun batur. Tapi keun ngajaga pola-pola jalma sarupa kitu. Ilmu panemu jampe pamake teh jadi perlu. Keur jaga-jaga dia. Lain keur ngakalakeun batur. Oh, kitunya. Nya kitu. Angot ayeuna Nyai teh geus diguratkeun kudu ulah ilu ka amang. Tang tu bakal nyorang bahaya. Atuh kukituna sanajan awewe oge. Nyai kudu boga pangabisa. Bener amang ge Nyai teh geus diguratkeun kudu Bapa dengan Kanjeng Amang. Cek Nyi Rodia mah dicuring hak ngadengena. Samemeh ngajawab sanaya teh rumenghap heula. Manehna inget deui kana kajadian peuting harita. Oleng panganten jeung Nyi Rodia bari samemehna mah lain kahayang manehna. Tapi darek dihaja rek henteu anu eces manehna kudu boga tanggung jawab. Nyi Rodia, Nyai teh geus teu bisa pisah deui jeung amang. Sabab Nyai kudu dipihukum ku amang. Ceuk sanaya bari ngarenghap deui. Baruk Nyai terek dipihukum ku amang. Nyaan ieu teh amang, nyaan. Nyi Rodia molohok mata simeuteut. Neutupna teu eureun-eureun ka sanaya. Ari geus kitu mangan suruntul gabrug bae, Nyi Rodia teh ngagabrug awak sanaya. Nangkep pageuh bari ceurik euriheun. Nuhun amang, nuhun amang. Akhirna geuning amang teh nyaah ka Nyai. Nyaah ka Nyai. Nuhun amang. Cek Nyi Rodia seuri pacampur jeung ceurik. Sanaya mah ngajengjen we di galentoran teh. Sabot kitu ari ingetanana mah betras ka Nyi Sunia. Nyi Rodia ngaguk-guk ceurik, tapi ceurik atoh dumeh laksana dipikat cinta ku sanaya. Amang, Nyai janji salawasna. Nyai bakal babakti ka amang. Rek dibeureum rek dihideung. Kumaha amang rek dijieun kekesed, rek dijieun tilam. Eta ge kumaha amang. Mun amang bagja Nyai milu bagja. Sabalikna mun amang cilaka, Nyai ge bakal milu cilaka. Sumpah amang, Nyai mah bakal taat ka amang. Ceuk Nyi Rodia bari nanangkep awak sanaya siga anu mung lesot deui. Buuk Nyi Rodia diusapan ku sanaya
Tapi pasemon manehna masih ga anu reuk pinuh papadut. Amang, iraha atuh. Iraha naon nyai? Nya, resmina amang mihukum nyai. Nyai mah nyai mending sabar. Rek isuk rek pageto ge hayu teh teuing. Urang teh angan kolot anu bisa ngaresmikeun hubungan urang. Ceuk sanaya masih keneh ngusapan buuk Nyi Rodia. Nuhun amang, nuhun pisan. Cek Nyi Rodia bari nyulusup kana harigu sanaya. Sanaya angan ngusapan buuk Nyi Rodia. Nya maneh nanya apisan ka Nyi Rodia teh, tapi sabenerna mah da lain kieu maksudna. Cagur, wara mitra, ajakal ka bujeng Neng Nong. Dugi ka dieu heula, insyaallah enjing diteraskeun deui. Nuhun kana perhatosanana, hapunten samudaya kalepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caga.